gitu di masa tanam gitu kan iya hari pamajikan masa 8 bulan kan paling iya eta teh masa panen namun masa tanam bebas lainna masa tanam teh masa-masa itu bulan purnama henteu masa rendang eta masa tanam nah geus nah tina hasil buah-buahan teh ayeuna teh tos kenging naon kenging pamajikan kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Sampurasun. Rames. Sampurasun. Rames. Wilujeng sumping para wargi Dumai Sadaya. Wilujeng tepang sareng abdi. RT Sukardi. RT modern. Nu ngagaduhan loyalitas sareng dedikasi tinggi. Sanajan tegaduh bengkok sareng gaji. Tetap anti korupsi. Sareng galau selalu. Tapi da bade korupsi naon atuh. Teu aya nu bade dikorupsi na tos saeb sadaya. Seuri alia atuh. Nah, kitu atunya. Ya, eta teh. Duh, tapi lain sagalau-galauna Pak RT Sukardi mah. Sanes galau ku popotongan sanes. Sanes galau ku kabogoh sanes. Tapi galau upami ningali rakyat tacan sejahtera. Pembangunan nu teu acan merata. Tah Pak RT Sukardi galau. Seuri alia deuh. Ngomong seuri. Alhamdulillahnya deuna wengi ieu di podcast tamu Pak RT bade ngabahas ngeunaan tinggal di desa rezeki kota. Nyaeta aya dua narasumber anu ayeuna nuju viral, anu ayeuna nuju wow. Nyaeta petani milenial palawija sareng bandar buah-buahan. Tepuk tangan. Langsung we nya dikenalkeun nya sareng narasumberna ye. Ye nu kahiji petani milenial palawija. Tepuk tangan. Namina Juhari atanapi Mang Enjo. Nama kerenna saha coba? Kancut. Iya namina saya. Wowong. Nami aslina? Wawan. Wawan ternyata. Panggilanna? Wowong. Panggilanna? Wowong. Wowong. Aduh ya Pak RT teh bingah pisan ayeuna teh. Bungah yo kasumpingan dua narasumber anu memang bener-bener hoyong ngawangunnya di desa. Sanajan manehna yeuh. Ya, tinggal di desa tapi rezekina kota. Amin. Ya. Amin. Nah, ya kumaha yeuh. Iya. Eta si Alia upami teh acan dikenalkeun jomedu berkidup kitu tah. Cacingan Pak RT. Hah? Cacingan kumaha cacingan atuh? Ya. Sekretaris Pak RT Nusatya. Ka mana-mana ngabela Pak RT. Pak RT galau nu ngobatanna manehna. Pak RT mules beuteung nu ngobatanna manehna. Sampai Pak RT boke nu nginjeman duitnya saha? Manehna. Alia. Nah, sok atuh Alia upami bade ngaguar ti awal tapi RT heula ye. Pak RT heula nya. Duh. Heeh. Tong tegang teuing kanjut. Mang Enjo gitu. Punten atuh. Aduh, munten. Puntennya. Di gini eta. Heeh. Tacan ditanya si Wowong mah. Ampun itu. Ya, dua-duana ge sugih. Rezeki kota. Amin. Ya, aduh. Manehna pelopor penyuluhan pertanian oge Mang
Mang Enjo tak kancut teh. Mang Enjo nya. Kieu satu acana ngaguar pengalaman nu sejena gitu nuliana ieu hoyong terang tuh. Tuh. Nah, tuh. Warga Dumai tos haharewosan cenah. Eta mimitina kumaha cenah. Janten petani milenial teh cenah riwayatna. Nahan nuju sakola SD teh tos macul gitu ta. Tos ngiring ka sawah, tos ngiring tandur, tos ngiring ngoyos, tos ngiring sadayana gitu teh. Ka sawah pangintennya, papanasan gitu. Ayeuna. Ayo namun anu tuh mangga diguarkeun sadaya. Nya sami bae mimiti awal tina nya intina keliling heula lah. Milarian pengalaman gitu Pak RT-nya. Mohon. Ya ke kota lah bahasa ieu mah aya ke kota heula gitu milarian pengalaman. Nah, tidak Pak RT geus katinggal ya, takieu deh. Wajah-wajah perantau. Mangga dilajeng. Oh, sami. Nya kitu. Di kota wae istilahna kan nya kitu-kitu wae lah istilahna. Sedangkan kan di lembur aya cenah ge bahasa kok aya sawah gitu nu aya kebon. Ya kembali deui berpikir kok istilahna abdi ka kota bae sedangkan anu di lembur ka ieu keun kahilapkeun ka pohokeun bahasa ieu nya. Ya intina kan gitulah. Aya inspirasi gitu, aya nasihat-nasihat di sepuh bahasana. Nya kitu lamun teu anu ngalanjutkeun saha deui. Oh, gitu ya. Tepuk tangan warga rumah. Nah, tuh. Kan nom-noman yang muda-muda ti warga Dumai. Aduh, tong gengsi jadi petani atuh. Ya, tong gengsi ku leutak, ku jajalabun, ku macul, ku tandur, ku ngoyos. Tapi kedah tah pirengkeun, mangga diguar. Oh, deui. Mohon atuh. Nya ari masalah cenah enak henteu enaknya jadi kumaha dijalani. Kumaha isnya kenyamanan lah. Istilah nu penting mah. Nah, nasihat-nasihat eta dijadikeun pecutan lah bahasana. Kasaha deui lamun teu ka anak. Kan gitu. Mohon. Berarti itu warisan tuh. Nah, gitu nya. Ngingintil lah bahasa ngingintil gitu ka sawah ka mana gitu. Ayeuna mimiti mah nya prosesna eta anu lami adaptasi abdi gitu. Adaptasi istilahna macul, adaptasi sareng panas kan gitu. Makanya kan henteu ieu gitulah. Henteu aneh lamun kulit abdinya hinyai, hidung gitu. Hinyai Dumai sadaya. Ternyata sanes minyak we nu hinyai teh. Kulit ge hinyai. Ngarti teu adaptasi Bobong. Teu ngarti. Teu ngartieun. Nyaona yang cangan kadu gitu. Teu mangga dilajeng. Oh. Nya kitu abdi oge nya di samping eta mah nya aya wae gitulah. Cerita-cerita anu teu enak. Kumaha tah cerita teh enakna kumaha? Nya kitu. Ya kitu kumaha? Nya aya ejekan-ejekan. Wah, budak ngoro-ngoro cenah. Ka sawah gitu. Nah, urang mah tagen lah. Karena nya eta niatna. Lamun teu ku urang kusaha deui. Nah, eta lamun teu ku urang kusaha deui. Lajeng. Nah, nya berproses gitu. Saking cenah ge uletna, getolna. Terusnya nomor hijina mah ku netizen memperhatikan orang supaya terkenal itu dah. Ari urang mah bisa menunjukkan rutinitas keseharian, tapi kan nu menilai mah netizen. Kan umum lah bahasa ayeuna. Aduh eta netizen. Nu nganilai gitu. Netizen, sanes netizen teh si netiganjen sanes netizen umum. Mangga dilajeng deui. Nya sampai ka detik ini alhamdulillah. Cuman kan abdi mah palaina ilmu nu aya di abdi terus pengalaman nu ka mana gitu nya sanes ieu palai manfaat kanggo umum. Komode loba ayeuna anak-anak muda anu masih iyalah masih canggung gitu. Masih istilahna kuku ge embung koneng gitu.
Maksudnya? Ciri khas petani anu getol anu eta nya kukuna anu koneng. Oh. Untuk koneng. Kuku ieu, anu Pak RT. Oh, koneng. Kuku cokor Bang. Oh, Pajarkeun teh ulah sendok kita. Yo, mangga dilajeng. nah, kan benten gitu. Aya cenah sifat ari petani kukuna koneng. Punten-punten ari petani ari anu ngadu kukuna bodas ku adu kan aya. Mohon. Aya anu kukuna dikiteknya eta mah teuing naon gitu ngaranna kan gitu. Oh, henteu. Aya. Paling gitu. Nya abdi oge alhamdulillah loba bahasa keren mah. Kahiji jadi petani pelopor pemuda. Mohon. Kedua aktivis muda pertanian. Mohon. Ya, nu terakhir kamari meureun teh aya penghargaan ti desa lah. Sebagai tokoh pemuda anu aktif di pertanian di eksternal ataupun internal. Tepuk tangan. Iya pemuda pelopor merenya. Pelopor pertanian tak kumaha ye. Pemuda petani meureun. Petani awalna. Petani. Cuman semakin beriring waktu loba anu ngingintil bahasana nuntur ke. Oh, ayeuna panginten mengarah ke agrobisnis tak kumaha? Paling nama agrowisata. Agrowisata. Mohon, tapi dinu Pertanian. Pertanian. Oh, petik anggur langsung sabangsana gitu. itu metik Anggur lah, langsung. melon, macem-macem gitu, PRT. Mohon. Tos saya teh tos di kawitan tuh dimulai gitu. Ari agrowisata mini entos bahasa kapungkur kampurnya alhamdulillah antusias. Mohon. Cuman kan abdina terbenturna kesibukan mun PRT. Karena lobana cenah ge di mana-mana butuh pengawalan bahasana. Pengawalan untuk pengolahan lahan lah kan gitu. Mohon. Terus pemupukan. Mohon. Kan teu sembarangan. Mohon atuh teh aya aturan-aturan Aya nya. aturan anjurana gitu. Anjuran sekian lah. Anjuran pH tanah lah. Kan untuk cempur lah bahasana kan gitu. Keasaman gitu. Keasaman pH tanah basa. Nah. Sulfurna sabaraha meureunnya. Sulfur. Tapi warirang mah teu nya. Warirang mah iya. Wirang. Wirang ya mah. Panginten aya warirang kan gitu tah. Warirang. Bos. Tah eta alasan naon milih ka janten pertani teh berarti alasan memang tadinya Nya. warisan terus hadeui lamun teu urang gitu urang. kan. Da eta teh jelas nu ngaran pertanian teh warisan ti leluhur ti nenek moyangnya. Lamun teu diurus ku urang, teu dikelola ku urang ku saha deui gitu tah. Ya anu kaduana Pak RT nya anu bikin orang tenang gitu. Ya kenyamanan di tani itu. Nyaman Pisan. Heuda, Jadi istilahna iya mangkat istilahna teh anu ngatur waktu kan terbebani kan gitu uih gitu. Kalau di sore-sore bari ngopi di pinggir sawah. Aduh. Mungkin. Tepuk tangan. Ternyata bertani itu mengandung kenyamanan dan ketenangan tersendiri. Bahkan ada sebuah tulisan yang mengatakan profesi yang sangat jauh dari korupsi itu adalah bertani. Petani, tepuk tangan. Sanes gitu. Mohon. Udah balik korupsi nah. Paling korupsi waktu. Korupsi waktu eta ge saking ku betah ngarannya. Paling gitu Pak RT nya. Tah terus kieu ye. Tah ayeuna kan tos milih ye janten petaninya, petani milenialnya. Ye petani milenial kasadaya wargi nu nu milenial ye. Guguru ye ka dieu mun hoyong janten petaninya, petani milenial. Amin. Nah ieu teh petani milenial ieu teh ayeuna nu ditanam lah teh naon wae tah. Nya kalaresan kamari teh nuju ieu di desa gitu nya. Mohon. Memberikan contoh lah ke Karang Taruna kan gitu. Jadi menanam melon Pak RT. Melon. Ya alhamdulillah berhasil. Janten? Janten. Kan aya hiji caritana cenah di dataran ieu mah di Cidahu mah moal tiasa melon teh. Makanya orang kan tergugah bisa tah urang. Kan gitu. Tiasa lah. Tiasa. Alhamdulillah berhasil. Jadi Berhasil. eta. Panen, terus panen. Aduh. Wowong ngajual. Moloh. Buah-buahan. Ngasaan heula. Sales. Cenanya kemarin cicing heula
Oh, teras eta melona teh varietas naon gitu. Ya paling nu abdi kamari ditanam mah varietas golden. Oh, tepuk tangan. Amisna kacida ta golden mah, seungit deui ta. Sungun golden mah. Amis sareng seungit juga wowong. Bagian marketing. Oh, wow, marketing. Marketing. Oh, da ieu teh sajalurnya. Ieu teh wowong sareng ieu teh. Ieu teh perusahaan gitu ibarat nama gitu. Ieu ketuana ya anggota gitu. Mudah-mudahan. 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 Nuju di ospek Pak RT. Oh. Mun eta melon ya. Nya. Tos melon jantan ayeuna rencana salajengna naon eta? Ayeuna teh nuju ngembangkeun talas, Pak. Tales. Selama 2 tahun. Mun Talas, pengembangan talas pratama. taman talas. Soalnya kebutuhan di Bandung lah istilahnya di Bogor itu kebutuhannya ieu pisan cepat. Talas tuh. Talas pratama sebutanna. Nya kitu. Jadi ayeuna teh palai deui nambahan lahan gitu. Karena nya istilahna henteu mandek ieu penjualanna gitu lah. Mohon. Eta kena lahanna spontan luas deui beurnya. Nah, luas. Atuh tinggal nuhunkeun bae ka Pak Kubu. Entos eta ge izin. Entos. Cuman istilahna mah nya kitu. Paling abdi mah ayeuna teh milariana anu di kisaran Cirebon, Sumber gitu. Tanda hujan lah kan Tanda murah hujan, gitu. mohon. Gitu Pak RT. Mohon eta. Ti melon katalis. Ya. Eta ieu nu namina motekar teh ieu. Agrobisnis ya naminanya. Mudah-mudahan. Muan. Ti agrobisnis balik ke agrowisata gitu. Mudah-mudahan. Nah, iya tos ieu tadi tos nyaritakeun kunaon milih janten petani milenial. Eta alasanna. Tadi tos dibejer-beaskeun, tos diterangkeun. Nah ieu narasumber nu kadua. Wawan namina. Teuing Wawan naon panjangna? Wawan Hermawan. Wawan Hermawan gitu kan. Nama panggilanna Wowong. Wowong. Wow. Ieu bandar buah-buahan. Sanes bandar nu sejen-sejen sanesnya. Ieu mah bandar buah-buahan. Kahot ieu ge. Tuh ningalina lirikan matana kaos jiga mata kadu. Tah kumaha tah? Naonna? Mimitina milih profesi jadi bandar buah-buahan teh alasanna kumaha? Nya alasanna sami bae. Kumaha awalna? Diajar heula, tah ngiring sareng sepuh, tah kumaha gitu. Yang ngiring sareng bapak gitu, kadebeung, mana gitu. Moal. Ngalian kadu, sana kumaha gitu. Milu naik. Milu naik. Naik atuh. Ragrag pernah? Henteu, can pernah. Alhamdulillah can Alhamdulillah. ragrag. Terus di kumaha? Eta kaduna teh. Di talian teh ari kadu. Henteu, Henteu. henteu. Cenah di talian ari kadu teh. Kan kayak talian maris gede, kada talian. Ngomong kita tadi tuh. Itu. Kan proses lah. Sok prosesna kumaha?